kaeling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katumpuhan. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Gitu. Eling heula anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur cager, sehingga engke lamun anjeun gering dipika eling ku Gusti Allah. Elinglah anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur jaya, sehingga engke lamun anjeun bangkrut dipika eling ku Gusti Allah. Elinglah anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur gampang, sehingga engke lamun anjeun sulit dipika eling ku Gusti Allah. Elinglah anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur senang, sehingga engke lamun anjeun susah dipika eling ku Gusti Allah. Elinglah anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur boga gawe, sehingga engke lamun anjeun nganggur dipika eling ku Gusti Allah. Elinglah anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur bungah, sehingga engke lamun anjeun sedih dipika eling ku Gusti Allah. Elinglah anjeun ka Gusti Allah ayeuna nalika anjeun keur aya di dunya, sehingga engke lamun anjeun aya di akhirat dipika eling ku Gusti Allah. Kitu dawahanana Gusti Allah dina hadis qudsi, ana jalisu man dzakaroni, aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Artina ari jalma anu salawasna dzikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala teu oleh dibarengan ku Gusti Allah, teu oleh ditangtaingan ku pitulung rahmatna Gusti Allah. Hartina moal ditinggalkeun, moal diantep, moal dibiarkan terpuruk dan terhina, moal dibiarkan hancur dan binasa ku kasulitan-kasulitan dunia, ku kesedihan-kesedihan dunia, ku kesempitan-kesempitan dunia, ku bahaya-bahaya dunia, ku modorot-modorot dunia, jeung sajabana. Matak anjeun ulah pegat-pegat dina dzikir, dina eling ka Gusti Allah. Udkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalikir anjeun ka Gusti Allah bari nangtung, bari diuk, jeung bari berbaring. Atawa mencek istilah budak ayeuna mah bari rebahan. Cek kaum rebahan. Artina eling ka Gusti Allah teh ulah ngadagoan bangkrut, ulah ngadagoan di PHK, ulah ngadagoan kering, ulah ngadagoan terlilit hutang, ulah ngadagoan susah jeung sajabana. Sebagian jalma nu hirup di zaman urang ayeuna mah pan loba nu kitu, lamun geus gering, geus berobat ka mana-mana, geus beak harta banda kakara eling ka Allah. Lamun geus ngalamar gawe ka ditu ka dieu kabeh ditolak, geus beak akal kakara eling ka Allah. Lamun usaha geus bangkrut, geus dikitukeun, geus dikieukeun tapi teu bangkit-bangkit kakara eling ka Allah.
lamun geus kalilit hutang geus mumaha ka ditu geus mumaha ka dieu tapi teu hasil, akhirna teu bisa nutupan lobang, geus eueuh borahkeuneun sertifikat tanah, sertifikat imah, BPKB mobil jeung motor jeung sajabana anu bisa diagunkeun kabeh geus disakolakeun, teu manggi jalan kaluar. Didinya kakara eling ka Allah. Lamun geus ngalamar si itu ditolak, ngalamar si ieu ditolak, erek kawin teu jadi deui, kakara eling ka Allah. Ta eta jalma-jalma anu saperti kitu teh anu eling ka Allah nalika tersudut, nalika terdesak, nalika buntu, nalika susah, eta teh memang alus jan. Eling ka Allah teh barang alus heueuh kade. Ulah ngagorengkeun kana barang alus heueuh. Ngan keur ente mah aya anu leuwih alus. Nyaeta eling ka Gusti Allah teh kudu secara sukarela. Artina ente eling ka Gusti Allah karena memang ente suka ke Gusti Allah, bukan karena terdesak oleh keadaan, oleh kesulitan, oleh masalah, oleh kebuntuan, oleh kebangkrutan jeung sajabana. Lamun dasarnya suka ka Gusti Allah, moal kapangaruhan ku robah-robahna kaayaan, keur cager suka ka Gusti Allah, keur gering oge tetep suka ka Gusti Allah, keur aya gawe suka ka Gusti Allah, keur eueuh gawe oge tetep suka ka Gusti Allah, jeung saterusna. Artina bukan karena momentum anu sifatna temporal. Ari karena momentum anu sifatna temporal teh contona siga tadi, misalna elingna ka Gusti Allah teh ngan sabuat keur gering hungkul, ngan sabuat keur susah hungkul, ngan sabuat keur terlilit hutang hungkul jeung sajabana. Sedengkeun ari geus cager mah, ari geus kaluar tina masalah mah, back to basic, kembali deui kana awalna, kembali deui ka semula, nyaeta poho ka Gusti Allah. Jadi seolah-olah zikir ngan saukur dijadikeun andalan untuk keluar dari persoalan. Padahal asli nama zikir teh bukan untuk keluar dari persoalan, tapi untuk mengagungkan dan berserah diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta nu aslina ari ngagungkeun jeung serah diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, eta teh sabagian tina intina pangabdian. Ari ngaran-ngaran pangabdian kahiji migawena sukarela, teu nunggu dititah ku batur, teu nunggu didesak ku kasusah, hartina teu gumantung ka makhluk, rek susah, rek sedih, rek sempit, rek gering, rek hutang, rek bangkrut jeung sajabana, taeta sadayana teh makhluk. Artina ente tidak tergantung ka makhluk, tidak tergantung ka dinya, tapi ka Gusti Allah. Di antarana kana parentah-parentahna, sabab ari zikrullah eta mangrupakeun sabagian tina parentahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ka jalma-jalma anu ariman. Jeung eta perkara teh nyata zikrullah teh lain keur kapentingan Gusti Allah jang, tapi keur kapentingan ujang sorangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, eta cekat teranganana dina Quran. Ku eling ka Gusti Allah, hati ente bakal jadi hate anu tenang.
Ari hate teh bahasa Arabna kolbu. Hate disebut kolbu sabab disifatan ku sifat bolak-balik. Jadi kolbu teh secara lugoh atau secara bahasa hartina teh bolak-balik. Kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang, kadang-kadang tenang, kadang-kadang gelisah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, jeung saterusna. Lamun dibiarkan bolak-balik terus, mangka hirup ente teh bakal karasa kacida capek nyaeta capek hate. Ari capek hate teh jang beda jeung capek awak. Ari capek awak mah ku sare 2 jam oge bisa leungit capekna. Sedengkeun ari capek hate mah ku sare ti isuk nepi ka sore oge ku sare sapopoe can puguh leungit capekna hate mah heuh. Gusti Allah teh geus ngayakeun solusina. Capek hate mah solusina teh lain ku sare jang tapi ku zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ku dikir hate teh jadi tenang. Tak supaya panjang tenangna panjangkeun dikirna. Dimimiti hudang sare nepi ka sare deui hate ente ulah eureun zikrullah. Engke ente bakal nyaho kumaha eling Gusti Allah ka ente. Padkuruni adkurkum, Gusti Allah teh bakal eling ka jama anu eling ka anjeunna. Tuluy ayeuna lamun dina urusan hate ceuk saurang Imam Ghazali radhiyallahu an, i'rabul qulubi arba'ati anwa'in. Ari penjelasan ngeunaan pirang-pirang hate atawa kaayaan-kaayaan hate atawa bolak-balikna hate eta aya 4 perkara atawa aya 4 macam. Kahiji disebut rob'in. Ari rob'in teh hartina rofa. Ari rofa teh hartina naik. Farab'ul qalbi fi dzikrillah. Ari naikna hate nyaeta dina zikir ka Gusti Allah. Hartina pada saat ente zikir ka Gusti Allah, mangka pada saat eta hate ente akan ropa, akan mengalami kenaikan. Hartina bakal mincak kana kaluhuran. Hartina bakal naik darajatna, bakal naik pangkatna, bakal naik makomna. Puncakna nyaeta usul ilallah. Ari hate anu ropa, ari hate anu naik, tandana diantarana kahiji wujudul muwafaqah. Nyaeta ayana perkara-perkara anu cocok jeung parentahna Gusti Allah. Jadi lamun ente ngalaksanakeun parentahna Gusti Allah, eta jadi hiji tanda yen hate ente teh keur aya dina kaayaan naik. Tanda kadua wafaqdul mukhalafati. Nyaeta leungitna perkara-perkara tina diri ente anu bertentangan jeung parentahna Gusti Allah. Artina lamun kamari dina diri ente aya goreng sangka, aya ngagegoreng batur, aya ninggalkeun salat, aya iri dengki ujub takabur jeung sajabana. Tapi ayeuna mah eta perkara-perkara teh eueuh, eta perkara-perkara teh leungit tina diri ente, mangka eta jadi pertanda yen hate ente teh naik. Tanda katilu wadawamu syauki. Nyaeta langgengna karinduan dina diri ente ka Gusti Allah.
geus aya dina hate ente karinduan ka Gusti Allah. Misalna lamun baheula mah ente teh rindu kana mabok, rindu kana judi, rindu kana jinah, rindu ka markonah. Tapi ayeuna mah sanggeusna tobat, sanggeusna migawe syariat, sanggeusna ngilu ngaji jeung ngilu dzikir, karinduan ente teh robah. Ayeuna mah aya sarset-sarset rasa rindu ka Gusti Allah. Taeta rasa rindu teh mudawamah aya terus menerus dina diri ente, kakocapkeun tiap usik, tiap malik, tiap renghapna napas disebut ku ente teh Allah deui, Allah deui. Taeta oge nandakeun hate ente teh naik. Eta kaayaan hate nu kahiji disebut robin, nu kadua disebut pathin. Ari pathin hartina fatah, ari patah teh nyaeta terbuka. Wa fathul qalbi pirido illahi ta'ala, ari terbuka na hate nyaeta dina ridho ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lamun hate ente hayang terbuka, mangka ridolah ente ka Gusti Allah. Nyaeta ridho kana sadaya papastena, ridho kana sadaya aturan hukumna, ridho kana sadaya pembagian rezekina, ridho kana sadaya cobaan-cobaanana. Lamun hate ente terbuka, sabagian tina dampakna diantarana ente bakal ngarasa tenang, ngarasa bungah, ngarasa lapang, ngarasa damai, ngarasa nyaman, ngarasa nikmatna hirup. Hirup itu sendiri sudah merupakan nikmat. Tapi ku ente teka rasa nikmatna hirup sabab hatena tertutup. Jadi jalma anu hatena tertutup moal bisa ngarasakeun nikmatna hirup. Ta salah satu kunci anu bisa mukakeun hate anu tertutup nyaeta ridho ka Gusti Allah. Ari hate anu terbuka, di antara tanda-tandana kahiji at-tawakkul, nyaeta ayana tawakal. Ari tawakal teh di antara maknana nyaeta sumrah na hate ente ka Gusti Allah. Lain sumrah ka atasan, lain ka ajengan, lain ka ilmu, lain ka amal, lain ka harta, lain ka pusaka. Tegasna mah teu ngandalkeun, teu bersandar, teu sumrah, teu pasrah ka makhluk. Tanda nu kadua asidku, nyaeta ayana kajujuran dina diri ente. Hate na lempeng jeung lisana, lisana lempeng jeung perbuatanana. Hartina tekad ucap lampahna selaras dan serasi. Hartina lempeng jeung aturan hukumna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mun madek sacekna, mun mila saplasna, mun panjang tewani nektek, mun pondok tewani nyambung. Apa adanya, tara ngurangan, tara ngaloihan kana tetekon, kana kenyataan, tara beungeut nyang hareup ati mungkir. Mun bener katakan bener, mun salah katakan salah. Sok sanajan karasa pahit ku diri ente sorangan. Ini kulul hako walau kana muron. Ucapkan kebenaran sekalipun terasa pahit, lain terasa pahit ku batur, tapi karasa pahit ku urang anu nyekolna.
anu ngucapkeunana. Tanda nu katilu wal yakinu nyaeta ayana yakin ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al yakin la yujalu bisyak, ari nu disebut yakin nyaeta kanyaho anu pasti, kanyaho anu tetep, anu teu kacampuran ku kamangmangan jeung kabingungan. Jadi kakara disebut yakin lamun bersih tina kamangmangan jeung kabingungan. Artina sudah tidak ada pertanyaan. Lamun masih kene ada pertanyaan, lamun masih kene mempertanyakan berarti teu yakin. Ka Gusti Allah mah tong sok mempertanyakeun. Ya Allah, kenapa begini? Ya Allah, kenapa begitu? Dawuhanana Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Gusti Allah mau ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Yang akan dipertanyakan perbuatannya adalah kamu, adalah kalian, nyaeta manusia. Kaayaan hate nu katilu disebut khofdin. Ari khofdin hartina khofad, ari khofad teh turun. Wa khofdul qalbi fi istigoni bi ghairillah. Ari turuna hate nyaeta dina sibuk jeung salian Gusti Allah. Misalna lamun ente sibuk gawe nepi ka poho salat, poho ka Gusti Allah, eta ngandung hati hate ente teh turun. Mata hate kudu dilatih, kudu dibiasakeun ku zikrullah, sehingga sok sanajan ente sibuk jeung pagawean, tapi hate mah sibuk jeung Gusti Allah, sibuk zikrullah. Kita ari hate anu turun diantara tandana nyaeta kahiji al-ujbu, nyaeta ayana ujub. Aya ujub teh sebagian maknana nyaeta membangga-banggakan diri sorangan, teu bisa ningali kakurangan diri sorangan jeung teu bisa ningali kaleuwihan batur. Ngarasana kamu si paling segalanya, paling baik, paling benar, paling segalanya. Nu kadua ria, nyaeta suka pamer untuk mendapatkan sanjungan dan pujian ti manusia. Nu katiluna tandana al-hirsu, nyaeta sarakah. Sebagian tina wujud kasarakahan diantarana sakabeh potensi nu aya di dirina kabeh dibeakeun untuk materi, untuk duniawi. Segala sesuatunya diukur, dihitung, dinilai dengan materi. Kadituna selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Kalau saya ikut ngaji, saya dapat apa? Ada amplopnya enggak? Koplak. Ini terakhir disebut wakfin. Ari wakfin teh wakop, ari wakop teh urun atawa berhenti, berarti modar. Wa waqfu qalbi pilgo plati anilah. Ari orona hate nyaeta dina poho ka Gusti Allah. Cirina kahiji jawalu halawati taat,
nyaeta leungitna rasa amisna atawa rasa nikmatna taat. Contoh misalna nalika keur salat jeung nalika keur henteu salat rasana teh sarua bae eueuh bedana. Rasana teh sarua hambarna sarua hampana sarua gelisahna. Tanda nu kadua wa adamu miroroti al maksiati nyaeta leungitna rasa payetna maksiat. Jadi ari kana taat mah teu karasa amisna jeung ari kana maksiat mah teu karasa payetna. Justru lamun kana maksiat mah karasa ngeunah, karasa senang, karasa enjoy, karasa puas, hayang deui. Tara mun geus nepi ka kitu ente kacau. Kacau geus kitu anjang. Tanda nu katilu wa tibasul halali, teu bisa ngabedakeun kanu halal. Hatinya geus tidak peduli kana halal kana haram, nu halal jeung nu haram dicampur adukeun, kanu halal doyan, kanu haram hobi. Jadi gado-gado. Gado-gado kana dicampur-campur make bumbu heuh. Tapi nu haram jeung nu halal mah lamun dicampur-campur rusak gitu. Eta opat macam hate manusia. Tak ayeuna tinggal kembali ke diri orang masing-masing, tinggal pariksa hati orang masing-masing.